Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nupangkeun nami Abdi Ramadhani Aditya, kelas 5 di SDN Cipangisikan, Kecamatan Rancabali. Di kesempatan ieu abdi bade ngareview buku tos abdi baca. Judul buku Kumpulan Dongeng Sunda. Penulis Yesi Maharadi. Penerbit HBM Garula. Jumlah halaman 17 halaman. Judul cerita Lutung Kasarung. Kacatur di nagara pasir Batang Parabu. Tapan ageng di Parameswati. Niti Suwarti kagungan purti 7 istri. Ungkul luka hiji kawisna Purbasara. Nu kadua Purbaendah. Nu katilu Purba Dewata. Nu kaopat Purba Kacana. Nu kalima Purba Matnik. Nu kagenep Purba Leuwih. Jeung nu katujuh Purba Basari. Ngaraos parantos sepuh Parabu. Tapa ageng ngersakeun ngabangaeun bage tapa di leuwih. Nu dicandakeun ngaseheun ganyeun daeh ngolah garaneuh teh lain Purbarangan putra Cikal. Tapi bet Purbasari putra bungsu. Atuh munasabah bae Purba tarang asah kaukah amarah ketatahan. Asa dihina asar dicikan hulu. Purbasari diusir ti danye dibuang ka Gunung Cupu. Kacatur di kahiji guru bidang putra Dewa Cilakna. Titis guriang tuang nyimpen gaduh. Aya anu karupa jeung ambu tapi ulah. Torot jongan anggo heula ieu raksungan lutung. Janggelen guru minda. Minda rupa jadi lutung. Kaletah lutung kasarung. Kocap deui ti nagara pasir Baten Parabu. Tapan ageng ngersakeun hayang tuang daging lutung. Aya nimbalkeun resep kudu mesti akib. Panyumping ngala lutung kaleuweung. Kapanyumping gasik ngarsuk. Satok kayak ning pecah jeung lutung sireum. Oge taya nu ngarawat nyet wiwilanganna mah. Taki panyumpit teh mih pegang ngaharangan barang rek bulang dina tangkal pendek bet kabenaran. Manggel lutungkeun guguntangan are rek disumpit celekeun teh lutung nyoram aki bet akina ulah disumpit kurang teh rek ngaku. Bapa pulang ka aki hayang betah di dunya. Hayang nyaho anu diharana karaton. Syukur atuh sok geura turun. Walon aki panumping bangunan aya lutung bisa ngorangkeun singgeun lutung kasarung. Teh Dewatu Bindan rupa turun ka dunia lutung kasarung. Dibawaku aki panyumpit dihaturkeun ka karton. Tapi barang rek dipancing taya parakara. Dutrak sang lutung teh bisa dirog hala. Tuangan mah saur latu. Nya atuh ku laser diparahke ku Purba rang ari walong na teh bet daek cotang
ngagojaan lamun jalma anu utama mun lalaki uturan mati. Ari lutung masa gerak teuing daraek lengser ku putra nu kadua teh ditampa ka urang katilu nya kitu keneh. Pajarkeun teh lain teh hayang nampa ang sieun ku si teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.